Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu orang ngalajengkeun hancak derasan orang sadayana kitab Matan Kasifatus Saja halaman 113. Insyaallah dina dangat ayeuna orang hatamkeun derasan ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yabtulu batal naon asomu puasa biridatin kusabab murtad wahidin sareng head wa nifasin sareng nipas au wiladatin atawa ngajuru wa jununin sareng gelo walau lahdotan sanajan sakedeung wa bi igmain sareng kusabab sakalor wa sakarin sareng weuleu ta'adda anu ngahaja-haja si jalma bihi kana itu sakar. In ama lamun nyumarambah itu igma sareng sakar jami'an nahari dina sakabeh poe. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Al iftaru ari pirang-pirang buka pi Ramadana dina bulan Ramadan teh arba'atu anwa'in eta aya 4 pirang-pirang warna. Wajibun kahiji wajib kama saperti perkara pil haidi di jalma anu haid wa nufasai sareng pirang-pirang awewe anu nipas. Wajah izun sareng kadua anu wenang kama saperti perkara pil musafiri di jalma anu nyanyabaan wal maridi sareng jalma anu gering wala sareng henteu wajib wala sareng henteu wenang kama saperti perkara pil majnuni di jalma anu edan wa muharramun sareng anu diharamkeun kaman pikeun jalma akhoro anu ngakhirkeun ieu eman qada Ramadana kana qada na puasa Ramadan ma'ata makunihi sarta kongangna si jalma hatta doko sehingga rupek naon al waktu anhu ka itu qada anhu tina itu qada waqsamul iftari sareng ari pirang-pirang babagian buka arbaatun eta aya 4 aidon deui ma tegasna perkara yalzamu anu misti fihi dina ma naon al qada'u qada wal fidyatu sareng mayar fidyah bahwa sareng ari itu emak teh isnani eta aya 2 al awalu ari anu kahijina al iftaru eta buka li khaufin karena sieun ala ghairihi kaliana si jalma wasani sareng ari anu kaduana al iftaru eta buka li khaufin karena sieun ala ghairihi kaliana si jalma wasani sareng ari anu kaduana al iftaru eta buka ma'ata akhiri sarta ngahirkeun ma'ata akhiri qadain sarta ngahirkeun qada ma'imkanihi sarta kongangna qada hatta ya'tiya sehingga datang naon Ramadhanu akharu Ramadan anu sejen saniha ari anu kaduana tina itu naon teh isnen tadi ma eta perkara yalzamu anu misti fihi dina ma naon al qada'u qada dunal fidyati henteu mayar fidyah bahwa sareng ari itu ma yalzamu yaksuru eta seueur kamugma aleh saperti jalma anu sakalor wasalisuha sareng ari anu katiluna tina itu arba'ah tema eta perkara yalzamu anu misti fihi dina manaun al fidyatu mayar fidyah dunal qada'i henteu kudu qada bahwa sareng ari itu ma asyaikhun eta aki-aki kabirun anu gede warabi'uha sareng ari anu kaopat tina itu arba'ah teh la eta henteu wajib qada wala sareng henteu kudu mayar fidyah bahwa sareng ari itu la wala al majnunu eta jalma bodoh al majnunu eta jalma edan allazi anu lam yata'adda anu henteu ngahaja-haja ieu ladi bijununihi kana jununa ladi. Paslun ari ieu eta hiji pasal allazi ari anu la yuktiru eta henteu matak ngabatalkeun ieu ladi mimma tina perkara yasilu anu nepi ieu ma ilal jawbi kana baikandi. Paslun ari ieu eta hiji pasal allazi ari anu la yubtiru henteu ngabatalkeun ieu ladi mimma tina perkara yasilu anu nepi ieu ma ilal jawbi kana beuteung atawa popolongan sab'atu afrodin eta aya 7 ma tegasna perkara yasilu anu nepi ieu ma ilal jawbi kana popolongan binisyanin ku sabab poho au jahlin atawa bodoh au ikrohin atawa kapaksa
wa bijriyani raikin sareng berjalanana ciduh bima dina perkara baina asnani di antara pirang-pirang huntuna jalma wa qad ajiza sareng apes an majihi tina nyeduhkeunana itu roek li udrihi karena udurna si jalma wama sareng perkara wasola anu nepi ilal jaupi kana popolongoan wakana sareng aya itu emak teh gubarotorikin eta kekebul jalan wama sareng perkara wasola anu nepi ieu emak ilaihi kana jawab wakana sareng aya itu emak teh gorbalatad dakikin eta kekebul tipung audubaban atawa laleur to iron anu hiber awnah wahu atawa saumpamana itu dubab wallahu sareng ari Allah a'lamu eta anu maha uninga bisawabi kana bener nas'alu nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah al-karima anu bageuran bijahi nabihi ku kaagungan nabina Allah al-wasimi anu sae ahlakna ayyukhrijani kana ngaluarkeun Allah ka kuring minad dunya tina dunya musliman barina jadi jalma muslim wa walidayya sareng kadua kolot abdi wa ahibbai sareng ka pirang-pirang kakasih abdi waman sareng ka jalma ilayya ka kuring intama eta anu narima nasab ieu eman wa yaghfiro sareng muga ngahampura Gusti li ka abdi walahum sareng ka itu anu kabeh mukhimatin kana pirang-pirang dosa gede walumaman sareng kana dosa leutik wasalla sareng muga maparinan rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammad ibni Abdillah tegasna Muhammad putra Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashimin ibnu Abdi Manafin rasulillahi tegasna anu jadi utusan Allah ila kafatil khalqi kasakabeh makhluk rasulil malahimi anu jadi utusan pirang-pirang peperangan habibillahi anu jadi kakasih Allah al-fatihi anu ngabukakeun al-khatimi anu jadi panungtung wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana walhamdu sareng ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Alhamdulillah parantos hatam ngadares kitab matan kasifatus saja pamudah-mudahan aya dina kamangfaatan khususna kanggo pribadi umumna kanggo sadayana sakitu wae anu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.